Assalamualaikum Pak. Abdi sareng rerencangan di kelas 10 MIPA tilu bade Kelas ngawat. 10? Iya, Iya teh kelas 10 sadayana. iya Pak. Oh, sadayana kelas 10. Sumangga, wilujeng sanu bade janten host. Abdi Pak. Ganar. Oh, Kevin ada. Nu janten hostnya Kevin ada. Mangga Kevin ada dipimpin acarana. Sebelum mulai, napangkan Abdi Kevin Ada Nugraha dari 10 MIPA tilu. Mangga hatur nuhun Kevin. Cep Kevin, mangga. Yang lainnya ini perkenalan dulu. Nepangkeun nami Abdi Najwa Rifana di kelas 10 MIPA tilu. Salam kenal kanggo Najwa Rifana. Nepangkeun nama Abdi Mozalita Julia Primardigarini dari kelas 10 MIPA tilu. Wilujeng tepang, moza, mugia lancar kapayun bahasa Sundana. Lajeng. Nepangkeun nami Abdi Artika Bilangsari di 10 MIPA tilu. Wilujeng tepang kanggo Artika. Hatur nuhun tiasa menyampaikan nguningakeun dina ralaja bahasa Sunda. Mangga lajeng. Najwa, Moja, Artika, Gana, kali Kevin parantos mohon. Jadi sekarang mau ngawawancara Bapak kangge ngadamel tugas bahasa Sunda. Alhamdulillah. Janten eusi nama sejak wawancara dina ragam bahasa Sunda rupinanya. Ya Pak. Mohon. Di wawancara ieu kami mau nanya beberapa pertanyaan ke Bapak. Mangga. Jadi pertanyaan pertama, aya naon nu janten alasan Bapak damel di bidang pendidikan Pak? Kan banyak bidang lain buat pekerjaan. Hatur nuhun karena pertarosanana gampang-gampang sesah di walerna. Kunaon gampang-gampang sesah tiasa disebatkeun pameng cita-cita teh. Kahoyong mah janten anu diwujudkeun ku Nu Maha Kawasa sing horeng janten guru. Eta sederhana anu kahiji. Kumargi nalika lulus SMA, ketika lulus SMA kantos gaduh kahoyong cita-cita milih hoyong janten dokter. Mung teu soson-soson cek bahasa Sundanya mah teu serius teu sungguh-sungguh hoyong janten dokterna. Mung ukur cita-cita anu ngalangkung atau selintas, kalau dalam bahasa agama itu seperti hanya sekedar melintas, hoyong jadi dokter gitu. Jadi tidak bertekad untuk aya kahoyong anu kuat dina mana bahwa hoyong janten dokter henteu. Tetapi cita-cita janten guru kapangaruhan ku lingkungan nu aya di keluarga. Bapak ngagaduhan sepuh didamelna di bidang pendidikan. Sigana payus saupami Bapak oge ngalajengkeun profesi sapertos anjeunna sanaos benten garapanana. Janten kapangaruhan ku kondisi keluarga anu atos ancrup dina bidang atikan atanapi pendidikan. Gaduh raka oge janten guru. Gaduh rai henteu guru tapi dosen bidang atikan keneh wae. Gitu. Sababaraha keluarga nu aya di Bapa seseueurna dina bidang atikan atanapi janten bekerja di bidang pendidikan. Sanaos tetep aya anu kaluar di bidang pendidikan. Sapertos gitu. Mangga salajengna naon deui? Ke pertanyaan kedua, nyata kumaha awal karir Bapak dugi ka janten kepala sekolah SMA N3 Bandung. Jadi sebelum jadi kepala sekolah SMA 3 Bandung, Bapak udah kerja di mana aja? Upami disebat
proses karir mah proses perkembangan karir atau napi nyamuhun dah memang perkembangan karir nu nyata nu loyog nu kajantenan dina danget ieu. Bapak parantos janten guru tina nalika di tahun 1886. Akhir Bapak bade keluar ti perguruan tinggi, ti IKIP, kasebatna ti payun mah, Bapak tos ancrub ngawitan kana dunya atikan, janten guru honor maksana mah. Nyinfal guru sepuh anu kalarsan teu damang. Gitu. Kalarsan lebet di UPI, makin katarik kunaon ternyata ilmu teh langkung tumrap nalika diobrolkeun sareng murang kali. Didugikeun ka murang kali. Bapak belajar atanapi diajar di UPI langkung fokus, langkung tiasa lebih merasakan manfaatnya ketika atau nalika ditempatkeun di pendidikan, oh geuningan ieu teh diterapkeunna engke dina ngatik murang kali di kelas ieu. Oh geuningan ieu teh kamangfaatkeunana sapertos kitu. Janten guru di tahun 1886 guru honor 2 tahun. Aya kantos ngawulang di SMA 10 ngahonor teh, kantos ngawulang di SMA Yas, kantos ngawulang di SMA PGII. Sapertos gitu. Jadi tilu sakola nu pantos Bapak ngiring ancrub ilubiung dina widang atikan. Lajeng ditugaskeun janten guru ka luar daerah. Bapak teh ditempatkeunna di Pakidulan. Turki. Wah, gelarna Bapak orang Turki, turunan kidul maksana tugasna nu di kidul. Ayana di Parigi Ciamis, Caket Pangandaran. Di pinggir pantai, benten budaya menarik kanggo bidang pergaulan gitu dina urusan masyarakat. Kumargi tebih ti pakotaan anu antukna kegiatan kemasyarakatan langkung ngaraketkeun antawis guru-guru muda nu aya di ditu. Jadi guru-guru anom anu aya di ditu ngahiji sabeunggetan lajeng dina pangemutna fokus dina ngawitan mamarinkeun atikan. Kunaon di daerah tinggal pisan periogina atikan anu memang leres-leres kedah dikembangkeun. Katenan aya di pinggir pantai, PAD-na ageung. PAD-na seueur pisan nu tiasa dikembangkeun gitu. Lajeng tidinya ngalih ka pakotaan ka SMA 16. Di SMA 16 di kawitan 1884. Janten we guru didinya teh. Tingawitan janten guru, wakil kepala sekolah, ayeuna mah disebatna tim litbang, janten wakil kepala sekolah. Hiji waktos aya sababaraha kesempatan Bapak dipaparin atanapi dipanggil ku kepala sekolah. Wayah nangiring tes. Kanggo naon? Kanggo calon kepala sekolah. Harita henteu ngagaduhan itikad hoyong janten kepala sekolah. Hanya mung ukur nohonan panyuhunkeun ti kepala sekolah ngiring tes. Alhamdulillah teu hasil. Kadua kalina ngiring tes teu hasil. Sateu acan katilu kalina Bapak dipaparin di kesempatan kanggo tes calon kepala sekolah, Bapak diangkir ku Bapak pengawas sareng pun paman kalipun Bapak. Bahasana kieu. Kasep upami hidup ngagaduhan cita-cita sing keyeng. Lajeng nyuhunkeun pidua ti sepuh, nyuhunkeun pidua ti istri, nyuhunkeun pidua ti putra. Nalika hidup parantos nyangking hiji jabatan bakal seueur dodojana. Saupami teu aya ridho tinu janten sepuh, teu aya pidua ti janten sepuh, teu aya ridho dan pidua ti janten istri, oge ti pala putra entong miharep gampang-gampang nampi eta jabatan atanapi diangkat jadi kepala sekolah. Bapak leres-leres nyarios kapun anak, nyarios kapun bojo, kali kapun Bapak. Sejak mundut doa,
Mugi-mugi Bapak dipaparin kesempatan kunaon ayakanya kabarudak hoyong ngembangkeun kemampuan anjeunna melalui kepala sekolah. Ungkapan eta ku Bapak hentengan ukur kapun anak di bumi. Di sekolah ku Bapak didugikeun ka murang kali. Kasep geulis hidup didungakeun ku Bapak sing jucung dina sagala cita-cita. Yuk urang masing-masing silih doakeun. Hidup gaduh udagan, Bapak gaduh kahoyong. Muga-muga ku Allah diijabah eta cita-cita. Nalika ngiring tes anu katilu, alhamdulillah. Kunu maha kawasa dilancarkeun dina tesna, malih diluluskeun dina tesna. Proses lulus tes dugi diangkat janten kepala sekolah ge teu sakedap. Dugi ka ngetang tahun, saur pahasama dugi ka hampir 3 tahun. Tos lulus testing, dibade diangkat kepala sekolah. Eta teh lulus teh 2013. 2013 akhir, kinten sasih Novemberan, Oktober November lulus, salajeng nangantos proses pengangkatan, aya di tes namina akseptabilitas tingkat kepercayaan di Kota Bandung harita. Nalika di akseptabilitas oge kapeunteun cekat sinarang loyok nya di SK-an ngawitan tahun 2015 dina sasih Mei kaping 28 tepatna. 28 Mei 2015 tiwangkin harita Bapak janten kepala sekolah nya ngalaksanakeun we tugas loyok sinarang tujuan utama anu tadi ngadorong Bapak hoyong jang kepala sekolah naon hoyong tiasa ngabantos bilih aya sasireun sabeuneureun aya murang kali anu peryogi didorong aya guru anu peryogi dibantos aya macam-macam anu tiasa ku Bapak dilaksanakeun luyu dengan cita-cita anu bade atau anu nyangking di sangking harita. Kitu ti SMA 18 oge Bapak ditugaskeun ka SMA 17, ti SMA 18 17 dialihkeun deui ka SMA 24. Ti SMA 24 ti 2015 dugi ka 2017 di 18 teh. Ngalih 2017 sasi Juli kaping 27 gitu telepat mah. Ngalih deui ka SMA 24. Di 2017 sasi Juli 2017 teh ngalih deui ka dieu 2020 sasi Juli deui wae kamari sampai di SMA 3. Kitu rupina kasep. Mangga pertarosan salajengna. Upami aya nu naroskeun deui saten diajen dilajeng mangga. Ya Pak, ieu patarosan ka tilu. Naon pengalaman anu paling berkesan salami karir Bapak di dunia pendidikan? Nu bakal paling berkesan di dunia pendidikan ngan hiji. Saupami sadaya putra didik cek bahasa mah nu dititipkeun ku Maha Kawasa sapertos ayeuna Kevin teu milih Bapak janten kepala sekolah. Bapak teu milih Kevin janten siswa. Bapak teu milih Sadina, teu milih Najwa, teu milih Moza, teu milih Gana, teu milih Artika. Tapi Allah anu menghubungkan Bapak sareng hidup sadaya. Urang sami-sami teu milih. Katangtosan ti Nu Maha Kawasa, Bapak supados tepang sareng hidup sadayana. Tinangtos bakal aya rezeki nu kudu katampi ku Kevin, nu kudu kasanggakeun ku Bapak, aya ungkapan, aya bahasa ti Kevin, ti Sadina, ti Najwa, ti Moja, kalih Gana, oge Artika, anu dugi ka Bapak. Bilih hiji waktos Bapak kacaletot-letat, tijalikeun lengkah. Bakal bangga bagya Bapak saupamina hidup jadi murang kali anu berhasil. Bakal bangga sareng bagja upami sukses hidup. Bahagia dunia lan akhirat. Bapak bagja saupami punten cita-cita Kevin hoyong menjadi ahli hukum yang memiliki karakter yang luar biasa. Sadina nya oge pinter janten dokter, oge dokternya anu soleha. Begitu juga dengan Najwa, Moza, Artika berhasil pada bidang-bidangnya dan menjadi anak yang soleh-solehah. Itu kebanggaan Bapak.
Tapi sebaliknya, Bapak harus ikut bertanggung jawab di hadapan Yang Maha Kuasa ketika hidup sadaya henteu hasil. Cek bahasa mah gagal. Aya anu ku Bapak teu kasampaykeun ka hidup. Aya antepan Bapak ketika hidup ngalakukeun lepat. Kasep geulis naon sababna ibu sinarang ramah hidup sok bendu nalika hidup ngalakukeun salah. Alim anjeunna ningali hidup gagal. Ketika melakukan salah dibiarkan. Bisi eta teh ngabaju. Bapak sok sering nyarios. Bahasa kieu. Hati-hati dengan segala pemikiran. Dengan segala pemikiran. Karena apa yang kamu pikirkan akan kamu ucapkan. Hati-hati dengan segala apa yang kamu ucapkan. Segala yang kamu ucapkan akan kamu lakukan. Hati-hati dengan segala perbuatan dan perlakuan kita. Karena itu akan jadi kebiasaan. Hati-hati dengan kebiasaan kita. Karena sesungguhnya itu akan membentuk karakter. Kalau sudah jadi karakter, susah untuk diubah. Hanya Allah yang bisa mengubahnya. Ketika jadi karakter, itulah nasib kita. Ingat, nasib dipengaruhi oleh diri sendiri dan lingkungan. Nasib, bukan takdir, nasib. Karena kamu sendiri yang membuatnya. Seperti itu. Mangga, lajeng. Patarusan kaopat, kumaha pamadegan Bapak ngeunaan diteuayakeun ujian nasional? Antawis. Ari selaku pelaksana mah panginten kedah tumut. Kana naon anu janten aturan. Aturan anu diungkapkeun ku pamarentah. Sanaos aya kahanjelu mah aya tetap. Kunaon disebatna kahanjelu? Kahanjeluna ayana punten. Ayana ujian nasional dijantenkeun salah satu tolok ukur kanggo ngalajengkeun ka paguruan tinggi. Ari pek teh henteu dijantenkeun tolok ukur hanya pantes we, malah ukur janten Bang Balu ka para murangkali ku teu diayakeunana Bapak janten gumbira. Tapi punten samodel ti SMP bade ka SMA. Ti payun mah jantan ukuran bade lebet ka SMA 3 teh nemna antawis A sampai J. Sapertos kitu. Standar dijantenkeun kanggo standar. Ayeuna tos henteu, padahal dina katangtosana nilai UN dijantenkeun salah sawios kanggo peningkatan pelanjutan ke perguruan tinggi. Jadi melanjutkan perguruan tinggi ke jenjang yang lebih tinggi. Lajeng anu kadua UN teh dijantenkeun tolok ukur standar kanggo pemerintah mengecek. Sanes kamurang-kali pemerintah ngecek karena kinerja sekolah-sekolah sudahkah terpenuhi belum standarnya. Upami kana nguji eta mah teu sabios sae. Gitu. Ulah jantenkeun Bang Balu penentu kelulusan gitu. Janten ulah ngajantenkeun penentu kelulusan sehingga salaku dina beberapa hal Bapak kurang sependapat upami numutkeun beberapa aturan mah tapi luyu sareng beberapa aturan numutkeun regulasi bahwa tahun ayeuna mangga diteuayakeunana teh dina raraga menghilangkan beban kanggo murangkali jangan sebagai menjadi penentu. Kenapa kelulusan ditentukan hanya dalam 2-3 hari? Atau katakanlah dalam waktu seminggu. Padahal proses pendidikan itu adalah proses. Gitu. Sehingga pendidikan itu proses, maka penilaiannya pun harus berjalan secara proses pula. Janten, mangga, luyu tina eta nama. Janten, karena untuk memberikan gambaran bahwa nilai UN tidak menentukan kelulusan, sangat bagus. Nilai UN dijadikan sebagai acuan kanggo nanti melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi, itu juga sudah bagus, karena sifatnya terstandar. Kualifikasinya sama, ada standar yang sama. Oke, ngukurnya sadayana sama. Nasional bakal diukur. Oh iya, tingkat SMA ieu di dieu, tingkat SMA ieu di dieu, sehingga gampil. Oh iya mah nu tingkatna di dieu, kirangna sigana ieu periogi ditambih. Sepertos kitu. Mangga. Lajeng. Selanjutnya, kumaha
pamadegan Bapa ngeunaan proses ngawulang sareng diajar salami pandemi. Deuh, eta pisan kasep geulis anu janten Bang Baluh Bapa sehingga lamun dipaparin kesempatan kanggo ngadoa atanapi dina laksanakeun ngadoa pamugi pandemi ieu enggal ngalangkung ti urang sadaya. Ini atanapi ieu teh hiji cocobi kanggo urang sadaya ti Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah nguji ka ieu jalma ku kasehatan, ku kekurangan makan di antawisna dengan ancaman dalam kehidupan. Eta nu aya. Kumargi kitu urang prayogi ngauihkeun deui ka Allah. Ya Allah, mugi enggal-enggal dicandak. Nalika perjalanan proses atikan dilaksanakeun melalui PJJ atanapi dina masa pandemi, disebatna ku pemerintah pendidikan yang tidak sempurna atau pendidikan dalam kondisi khusus. Kumargi pendidikan dina kondisi khususnya tangtos nage seueur kakirangan. Diangken teu diangken ku hidup bakal aya nu ngaraos dina manah. Hampura upami Bapak jujur, bukan berarti salami ieu Bapak teu jujur. Seja jujur salalamina kasep geulis. Gambaran eta teh kuraka-raka hidup digambarkeun dina nalika acara Naga Bonar. Aya anu digambarkeun padahal kelas 10 rasana raka-raka hidup mah ngumpulkeun tapi digambarkeun ku hidup sadaya. Murang kali diajarna teh soson-soson. Murang kali dina ngerjakeun tugasna salah sawiosna atanapi sapalih mah asal aya lebet. Henteu pinuku keinginan atau kahoyong diajar kalayan leres-leres. Eta nu ngarasakeun Bapak janten hiji dosa. Hampura geulis kasep saupami aya anu henteu dugi ka hidup. Hiji bidang atikan ngeunaan budi pekerti, ngeunaan akhlak. Padahal SMA Negeri 3 ngagaduhan slogan, ngagaduhan moto. Knowledge is power, but character is more. Leres pengetahuan teh bakal jadi kekuatan, jadi power dina kehidupan urang. Tapi karakter jauh lebih nangtoskeun tibatan sekedar pengetahuan nu aya. Da tadi bahasana nu bakal nantukeun nasib urang karakter. Sehingga naon anu sering ku Bapak disebat di beberapa SMA, di sababaraha sakola, nya di SMA 18, di SMA 17, prinsip Bapak teu robi. Hati-hati sareng sagala nu rupa nu ku urang diemutan eta bakal diucapkeun. Hati-hati dengan sadaya ucapan urang bakal dilakukeun. Hati-hati dengan padamelan nu sok urang lakukeun bakal jadi kebiasaan. Hati-hati sinareng kebiasaan eta jadi karakter. Nalika sos jadi karakter eta bakal nangtoskeun nafsi urang sadaya. Sehingga Bapak ngarasa sedih saenya nama kumargi pendidikan karakterna rada sesah. Rada sesah diraihna benten sareng raka-raka hidup anu dibimbing langsung ku ibu dan sinareng Bapak guru anu tatap muka. Punten geuningan aya di SMP hidup nalika sakola di SMP nuju diajar rada we luak lieu atanapi main HP langsung ibu bapak guru ngemutkeun. Sedang apakah itu? Coba jawab pertanyaan ini tentang ini gitu. Ayo bagaimana pendapat kamu cantik gitu. Bapak dan ibu guru matanya punten sok kadangkala ti payun ninggal kopongker, ti pengker oge ninggal kapalidi itu kayak palidieu. Sami maksana nyemutkeun ka hidup anu dialajar upami diajar teu soson-soson hasilna moal aya. Ingat, semua katangtuan aya di diri hidup sadaya. Bahasa agamana innama al usri yusra inna yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Moal diubah nasib hidup sadaya sateu acan hidup hoyong ngarobah nasib. Di mana hoyong ngarobah nasib? Dina manah urang. Ya Allah, abdi teh hoyong tiasa ieu. Ya Allah, abdi teh hoyong anu. Ya Allah, hoyong anu. Ikhtiar, berusaha dengan maksimal. Keluarkeun sagala tekah pola upaya supados hinter hoyong pintar. Di antawisna ikro. Baca. Entong kieu, baca. Lamun teu aya ikhtiar, bahasa psikolognya
bahasa motivatornya, pantaskan diri kamu semua mendapatkan takdir yang akan Allah tetapkan. Pantaskan diri kamu semua. Kenapa? Karena takdir Allah yang menetapkan. Tapi didorong dengan perjuangan oleh kamu semua. Jadilah takdir. Kalau kamu membiarkan, nasibmu seperti itu. Ya, nasibmu seperti itu jadinya. Jadi hati-hati dengan segala upaya yang kita lakukan, sesungguhnya akan ada hasil yang luar biasa. Teu sawios teu UNOG, teu sawios teu sampurna oge dina PJJ, tapi urang gaduh kahoyong kapayun, pendidikan PJJ leres dilaksanakan kalayan soson-soson hidup anu milari ilmuna. Sing yakin di antawis, jadi sing yakin hidup tidak akan sama antara yang belajar atau yang berpengetahuan dengan tidak berpengetahuan. Tidak akan sama antara yang ingin mendapatkan dengan tidak ingin mendapatkan. Bahasa anak-anak yang keren yang suka Bapak belajar dari anak-anak, usaha tidak akan atau hasil tidak akan mendustai usaha. Hasil tidak akan mendustai usaha. Jadi hasil sangat dipengaruhi oleh ikhtiar kamu semuanya. Itu cantik. Selanjutnya, halalang naon wae anu dipendakan wanci proses maparan pelajaran secara daring. Sekali deh. Halalang naon wae Hahalang naon wae mohon. anu dipendakan Rupi gelis. Hahalang anu yaktos. Model ayeuna dina daring mah kadang-kadang naon anu didugikeun henteu langsung ka kuping sadaya. Itu anu kadua saupam daring ieu bakal lancar, bakal ngaguluyur sakumaha mistina saupami daya dukungna atanapi anu mendukungna aya. Pantes sadaya jalmi gaduh aya. Aya naon aya pulsana. Kan teu sami sadaya. Henteu gaduh alatna, aya nu gaduh gadgetna kabatas gitu. Tapi upami sadaya halang eta terpenuhi, aya nu katilu. Upami nu teu tiasa ngalaksanakeun progresna rek kumaha. Gitu. Anu kaopat, anu tiasa didugikeun dina gunem catur piadaring kawatas. Contoh-contohna rada dibatas. Rada dibatas kunaon? Diudag-udag pulsa. Upami pulsana seueur mah teu terbatas. Kan Bapak mah pulsana ge kabatas. Sering nama pakir pulsa gitu urang teh. Sapertos kitu janten seueur pisan anu janten halang kahiji seueur jalmi anu dina kenyataan teknologi anu dipigaduhna anu ayana kadang-kala kurang menarik. Henteu narik untuk dina diajar. Upami obrolan mah teu sawios. Tapi dina diajar, henteu cekap ngobrol. Ada hal-hal yang lain yang harus ditampilkan secara proses. Anu priyogi ku guru dijelaskeun dina seratan-seratan anu bakal diimpeng ku hidup kalayan lami. Guru nyerat wae eta teh hiji kesempatan kanggo hidup. Ngamal istilah nama ngemut kalayan lebet. Jadi betul-betul diingat apa yang guru tulis. Kalau diucapkan, henteu sami sadaya. Lajeng, henteu sadaya murang kali terampil dina ieu namina audio visual. Kan sapali rencangan hidup mah ayana nu kinestetik, upami kinestetik mah resepna bergerak. Hobina olahraga, itu kinestetik. Aya oge nu senengna di auditoria, dina obrolan mangga. Ieu visual. Hayangna nu visual kada seueur diagram, gambar-gambar. Jalmi teh kadang-kala seperti itu. Henteu sadaya dina kaayaan sami. Janten kelemahanna seueur jalmi anu sesah cocok dengan kondisi yang ada. Jadi ya janten halang nu langkung hebat mah langkung saya mah tangtosna oge tetep dina luring. Janten ieu mah kawatas sagala rutina kedah disiasatan janten hahalang-hahalang eta disiasatan guru ningkatkeun kemampuan. Media-media makin diperbanyak, diberikan kesempatan anak-anak untuk tidak hanya mendengar saja. Suatu waktu ada modulnya, suatu waktu ada cukup dengan pengerjaan sendiri kalau sudah paham, kalau belum
Kan tidak semua materi itu tetap ada yang harus dijelaskan. Matematika mah sesah terus dijelaskan oke. Fisika pon gitu deui, ekonomi mun dibahasa lieur etang-etang artos keur artos batur gitu. Untuk diserat di dinya na jual kudu kitu aduh ini pusing etang ekonomi na seperti kitu. Ningali pulau da sarua ditinggal diimeutan ke siga kitu da terobah-robah gitu. Nganelekan kumaha sifat dan lain sebagainya eta nu rada sesah. Janten kedah ka maklum ayeuna mah dina raraga kondisi khusus pami dilaksanakeun seueur kakirangan tinangtosna oge teu aya salah sawios jalmi anu hoyong menghadapi atau menjalani segala kekurangan. Inginnya sempurna dan berhasil. Mangga salajengna. Mangga lajengna nu deui? Halo? Patarasan ketujuh, solusi naon anu dilaksanakeun ku sakola. Kirang tarik geulis. Cobi ditarikan soantena. Patarasan ketujuh, solusi naon anu dilaksanakeun ku sakola supados pamaparan pengajaran efektif. Alhamdulillah, hatur nuhun. Oh, nu naros nama Artika Wulansari. Nuhun, Neng Artika. Ikhtiar anu dilakukan ku sakola kahiji anu loyo anu parantos dilakukan ku SMA 3 we. Satu acan aya pembelajaran semester ganjil ngimutkeun ka Bapak dan Ibu guru mereka segera ngadamel learning management system atanapi sistem pengajaran anu terfokus terkumpulkan aya hiji server anu iraha wae suatu waktu murangkali tiasa diajar entong diwates kuna pertemuan kieu materina oge tos kasusun ku ibu dan bapak guru anu tiasa dipelajari ku murangkali bab hiji bab 2 bab 3 bab 4 dengan tugas-tugasnya apa. Nah itu nuju digarap ku SMA Negeri 3 namanya LMS Learning Management System. Nah LMS eta dilebetna aya daftar mulangkali di kelas naon engke dina waktu diajar tiasa ngamampatkeun eta tiasa ninggal materi pelajaran naon wae murangkali nu aya di kelas eta teu tiasa ninggal anu sanes. Jadi tiasanya hanya ninggal materi pelajaran kelas hidup nu aya. Contoh di kelas 1 pelajaran A, B, C, D, E, F, G, H, I, sampai J misalkan. Atau sampai L, M, O, mangga. Nu aya mung eta, teu tiasa ninggal nu kelas loncat. Ka kelas 11, ka kelas 12 teu tiasa. Janten dina masing-masing pelajaran bakal katinggal. Hiji kitu. Kadua, maparin kesempatan ka ibu sinareng bapak guru kanggo. Maparin kesempatan ibu sinareng bapak guru kanggo ngamatengkeun kemampuan multimedia. Da ngawulang anu menarik dina masa PJJ ngangge multimedia. Teu mengukur di gunem caturkeun, teu mengukur diobrolkeun. Aya gambar anu digerakkeun, aya kumpulan PowerPoint, aya videona, aya suatu saat cekap tugas sareng emailna, janten henteu mengukur Zooming atau Google Meet atau Microsoft Teams, tapi aya oge nganggo video tampilan. Suatu saat Robi deui teu ngangge video, tetapi cekap aya semacam modul gitu. Lajeng aya deui suatu saat melalui email masing-masing barangkali gitu. Pokoknya seueur variasi multimedia nu priyogi dikuasai ku ibu sinareng bapak guru supados memberi kesempatan kepada anak tidak hanya satu media tapi banyak media sehingga tidak terdapat kejenuhan atau kebosanan dalam proses ngadugikeun pelajaran atau pengajaran eta. Kitu anu nuju digarap ku SMA Negeri 3 danget ieu gitu. Salajengna mangga Teh Artika deui Teh Wulansari. Upami Artika sareng Wulansari wargian atau sanes? Sanesnya Artika sareng Wulansari mah sanes warginanya. Patarasan ke-8, menurut Bapak, apakah sekolah di Indonesia atau siap melaksanakan sekolah tatap muka khususnya SMA 3 Bandung? Hatur nuhun pertarosan eta. Secara masing-masing personal satuan pendidikan numutkeun katangtosan sakola kedah nyiapkeun kondisi siap kanggo tatap muka.
Namun setiap satuan pendidikan oge tiasa nyalaksanakeun atau nyelenggarakeun pembelajaran tatap muka ngalangkungan sababaraha persyaratan. Eta diungkapkeun ku Kemdikbud sinareng Dinas Pendidikan. Persyaratanna anu kahiji. Persyaratan anu kahiji. Sekolah memiliki fasilitas atanapi sadaya fasilitas prokes, protokol kesehatan tos dimiliki ku sekolah. Upami tos kacangking tos dimiliki sampurna, mangga siap. Anu kadua, saratos prokesna eta lengkap sinareng sampurna, aya kalimatnya. Widi dari Satgas Covid setempat, bilih di sekolah bersih, di lingkungan sekolah anu sabudeureunana henteu. Eta oge teu tiasa diwagel ku urang, model urang di Kota Bandung. Satgas Covid ketua nasa Kota Bandung Pak Wali Kota, anjeunna nangtoskeun keputusan di Kota Bandung kumargi wargana sebagian besar zona merah daerahnya, maka tidak membolehkan ada pembelajaran tatap muka. Anu waktosna ditangtoskeun 6 bulan dari ngawitan Januari. Artinya Januari, Februari, Maret, April, Mei, dugikeun ka Juni. Eta sarantos dipager usaha ku Satgas Covid lingkungan sekitar. Kumargi prasyaratna kitu. Anu katilu, saupami Satgas Covid parantos ngawidian, Ketua komite atas nama perwakilan orang tua membuat MOU, setuju atau tidak untuk diselenggarakan tatap muka. Naon, kumargi komite harus ngecek. Sakola teh lares-lares teu acan, prokesnya terpenuhi. Sakola teh lares-lares teu acan, sakola siap melaksanakan pembelajaran tatap muka dengan menjaga prokes. Upami teu aya persetujuan ti komite, teu tiasa oge. Nu terakhir, upami prokes tos sempurna lajeng ti Satgas Covid daerah setempat tos ngawidian lajeng MOU sareng komite sapu mangga laksanakeun da tos siap misalkan di SMA ti Lukman. Anu terakhir nu kedah dijagi adalah widi ti orang tua. Upami dari orang tua tidak mengizinkan atau ti aya widi, maka teu tiasa dipaksa murangkali kanggo sakola. Kunaon? Orang tua berhak untuk menjaga dan melindungi anaknya. Dari Pak Gubernur, dari Pak Menteri Pendidikan, kesehatan nomor 1 yang harus dijaga. Terbukti sekarang, semakin hari pertumbuhan orang yang COVID makin banyak. Dalam 2 hari terakhir, dina 2 dinten kapengker, di Kota Bandung 200 orang kena COVID. Di Jawa Barat 10.000 orang. Ti payun mah diurangnya mung sakedik. Ayeuna mah luar biasa cuy ya. Nu aya di wilayah sekitar SMA we, nu kawitna sakedik, ayeuna tos langkung ti 200. Malih langkung ti 280 telepat mah. Eta teh di wilayah sumur Bandung anu kawitna ngan ukur 4, 2. Ayeuna mah tos luar biasa seueur nangsu. Margi kitu, Bapak titip ka hidep sadaya geulis kasep. Jaga prokes urang, upami henteu peryogi ting mah entong keluar. Timbulna COVID kusabab urang teu sabar hayang keluar. Ketika bersinggungan satu dengan yang lain, maka kajantenan. Seperti itu. Patarasan kasalapan, kumaha pamadegan Bapak ngeunaan protokol kesehatan anu atas diterapkan di SMA 3 Bandung. Salami ieu tos ngawitan cekap tapi masih seueur kakurangan. Paham? Salami ieu cekap tapi seueur kakirangan. Kakiranganan anu kahiji. Nalika sumping tamu henteu salamina ditermogan. Henteu salamina ditermogan eta hiji kakirangan. Sanaos nalika sumping ka ruangan parantos aya wastafel kanggo cuci tangan. Seueur anu teu cuci tangan nalika lebet ka ruangan. Padahal anjeunna nyanak berkas ka sakola teh nyuhunkeun di tawis ku kepala sekolah. Kepala sekolah teu ningan. Kumaha upami kertas eta dicepeng kunu OTG. Sanes warga anu sumping nanti hidep motokopi kertas hidup bersih tapi nalika dipotokopi dipegang ku tukang fotokopi anu OTG.
nyimpen we panyawat didinya. Pan kacan aku hidup ka bumi. Di bumi da bade dilegalisirkeun ka sakola. Sanak we ka sakola SMP, sanak we ka mana, engke tidinya nempel kan sanes. Ku kituna sateu acan dugi ka bumi, palakuan naon wae ge cuci tangan di payuneun bumi heula. Ulah megang naon heula, kantenan nuang tuangeun mah sing hati-hati. Tong gampang-gampang nyandak tuangeun sateu acan cuci tangan. Kumaha bilih anjeunna anu maparinkeun tuangeun eta OTG. Sing waspada sanes urang curiga sanes. Ya, sanes urang curiga tapi kedah hati-hati janten di SMA nu 3 parantos dilaksanakeun, prokesna parantos diayakeun, henteu optimal dilaksanakeunana. Seueur tamu anu lebet henteu ditermogan kahiji. Anu kaduana, seueur tamu anu lebet ka sakola henteu cuci tangan, padahal tos disayogikeun. Cai karih wastafel sareng sabunna. Sapertos kitu. Mangga, lajeng. Nuhun Pak. Salajengna patarosan anu ka-10 naon pamadegan Bapa ngeunaan pentingna pangajaran Sunda di sakola. Kanggo Bapa urang Sunda, eta teh namina oge mulok muatan lokal. Cek bahasa Indonesiana di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Upami hidup aya di Sunda heuk teu apal tata titi laku lampah urang Sunda, maka moal membumi. Jadi henteu ngahiji jeung ieu tempat. Padahal prinsip urang di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Di mana urang cicing, di dinya tempat urang pikeun ngabakti sareng ngadirikeun. Kumargi kitu, pangajaran bahasa Sunda kalintang priyogina kanggo cicing hirup di Sunda. Apa undak usuk katingal we gerasok. Dina lentongna bahasa bagus, maksud lentongna itu tekstur dalam berbahasa. Tekstur nalika nyarios. Ku hidup mangga bentenkeun atanapi telak-telak antawis anu nyangem bahasa Sunda kalayan leres, ejeung teu leres-leres. Punten contohna, anjing nuju naon hidup. Aya nu kitu rawasin. Tapi dengan arogansi yang tinggi, bahasa kasar baru muncul bahasa yang jelek. Tapi umpami Sunda mah geulis kasep, Bapak tumaros. Geulis kasep, nanya Bapak gitu. Asa teu raos gitu. Aya lentong bahasa luyu sinareng kaayaan. Eta teh ngalatih. Bahkan Pak Gubernur gaduh angen-angen cita-cita. Naon ngawujudkeun atika nu aya di ieu Jawa Barat ngangge prinsip Jabar Masagi. Naon sih Bapak prinsip Jabar Masagi? Masagi teh sampurna keur jamaah mah. Sampurna lahir, sampurna batin. Maka prinsipna ge Pak Gubernur Jawa Barat mah Jawa Barat juara lahir dan batin. Makanya jabarna kudu Masagi. Lamun gaduh ilmu teh sing dugi ka niti surti, niti harti, niti bukti, niti bakti. Nembe akan jadi sampurnaning jalmi. Niti surti, hidup surti naon manfaat ieu ilmu teh. Kumaha neangan ilmu teh. Niti harti bener-bener paham kanu naon dicarioskeun ku guru. Henteu ngan ukur ya tahu, henteu tahu, tapi paham sampai ka bubuk leutikna. Niti bukti sehingga ku hidup bisa dibuktikan bener eta carios teh. Sehingga dugi ka tiasa dibuktoskeun bener eta carios teh. Niti bakti ilmu nutos ieu kurang tiasa dibaktikeun. Mangga lajengkeun. Ya Pak, salajengna naon wae anu pada dilakukan siswa-siswi kanggo ngalestarikeun budaya Sunda. Moal tiasa ngalestarikeun budaya Sunda lamun teu cinta kana budaya Sunda. Moal tiasa cinta kana budaya Sunda upami henteu paham teu ngarti kana budaya Sunda. Kumargi kitu sing hafal kana ilmuna, sing paham kana ilmuna nembe muncul rasa cinta. Sehingga upami pelajaran bahasa Sunda ngan ukur diajarkeun hanya kanggo apa moal aya rasa kacinta, moal aya rasa kahoyong kanggo ngalestarikeun bahasa. Da hanya atanapi kanggo anu paham
karena segala seluk budaya neme gaduh rasa cinta didinya. Nyacek bahasa kasar nama lamun urang teu apal-apal ting kasih eta moal hayang naon ih abohong naon ih kedebul gitu naon ih segala rupa we kasebat gitu. Awal biasa katinggal tina soca urang tapi lambat sinareng laun lambat laun katinggal oh kalangkungan ieu nyaan menarikna gitu. Jadi tumbuhna rasa cinta kumargi parantos paham kalayan leres-leres aya kana kalebetna gitu. Jadi dengan ukur saukur ninggal ti kalangkungan teu salangkung. Upami hoyong bahasa Sunda nanjeur sareng tiasa lestari budayana ulangan ukur kulitna hungkul palajarana. Tapi naon kalangkunganana, naon kalangkiranganana, naon anu tiasa diterapkeunana jeung sagala rupa. Jadi talungtik kalayan leres-leres. Tadi oge kudu niti surti, niti harti, niti buktikeun. Baru atanapi engke niti baktikeun, diterapkeun ku urang diamalkeun. Mangga. Lajeng. Nun salajengna patarosan ke-12 kumaha pamadegan Bapak ngeunaan Kota Bandung di zaman ayeuna. Aduh, Bandung geus seurin ku tangtung, leres ayeuna mah. Bandung teh tos seurin ku tangtung, baheula mah aduh luar biasa. Tapi sanaos wujudna parantos Robi, muga-muga anu nganyrekna teu patos Robi. Nganu tangtos robihna anu ngeusian Kota Bandung, luyu sinareng tamu nu sumping ka urang. Eta bakal robih upami tamu anu sumping alim nerapkeun budaya Bandung atau budaya Jawa Barat di tempat. Janten tos teu loyok jeung bahasa mah di mana langit dijunjung, di sana bumi dipijak. Di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Henteu, masing-masing ti urang sok keukeuh mawa adat sorangan. Da saya mah dari sana adat saya gini, teu loyogkeun jeung daerahna di dieu. Dabongan ayana di Tatar Sunda, sok laku sinareng lampah, upayakeun loyog sinareng gaya kasundaan. Supados tiasa ngahiji sabeunggetan gitu. Nalika parantos sabeunggetan, berikan kepadaku 100 pemuda akan kupindahkan sebuah gunung. Eta teh saur Pak Presiden Soekarno. Apabila orang sudah satu kekuatan, satu beunggetan, bakal bisa berbuat sebuah keluar biasaan. Jadi hal-hal anu ajaib tiasa dilakukan, tiasa dihasilkan, saupamina, sadaya wargana, sareundek, sabobot, sapihanean, saiketan, sabeunggetan. Kacai jadi saleuwi, kadarat jadi salogat. Gitu. Mangga, lajeng. Patarosan ke-13 kumaha pamadegan Bapak ngeunaan pamuda-pamudi zaman ayeuna anu langkung resep budaya luar negeri? Alhamdulillah. Hatur nuhun Neng Moza. Budaya luar entong dianggap jantan racun. Saya diajar di dalam agama saya, Nabi Muhammad SAW mengajarkan tolabul ilmi walau bisin. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Sina. Tolabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Menuntut ilmu itu dari mulai dalam buayan ibu sampai liang lahat nanti. Jadi tidak pernah berhenti orang untuk belajar dan belajar. Bahkan kalau perlu belajarlah sampai ke luar negeri. Gitu. Belajarlah sampai ke negeri Cina karena saat itu negeri Cina luar biasa majunya gitu. Banyak kemajuan yang dibawa dari Cina. Bagaimana dengan budaya-budaya luar? Kan teu sakedik budaya luar teh nu sae. Kan teu sakedik budaya luar teh anu tiasa ngadorong urang ningkatkeun pemahaman, pengetahuan. Ulah sote nyontok budaya anu awona. Itu sadaya budaya anu sae nu awona mah sisihkeun we, entong diturut gitu. Kumaha atuh ayeuna para pemuda anu terkena kakeunaan ku budaya-budaya barat. Nya urang emutkeun masing-masing. Tawa saubisob, tawa saubil haq. Jadi sampaikanlah dengan benar kebenaran, tapi sampaikan dengan sabar. Entong maksa ada masing-masing gaduh kahoyong gitu. Alin rock and roll tuh yang dipaksakeun jeung dangdut.
Tapi syahanu terang ngabentuk aliran kedua ya kumanya pop rock gitu disebut nanti atau pop dangdut gitu. Aya kolaborasi antawis budaya batur jeung budaya urang anu nimbulkeun budaya engal, budaya anyar. Jadi ulah nganggap budaya luar teh awon sate acan ku urang katelek-telek. Laras teu awonna. Nu laras nu awonna singkahan nu awonna. Tinggal manawi upami hoyong nganalak-nalak budaya luar, telekan heula budaya sorangan. Cana naon urang geus a priori karena budaya sorangan goreng teu ngeunaheun gitu. Dar urang pindah kana budaya batur. Budaya batur ge sarua lebar waktos, kabujeng we waktosna se. Janten kuasai budaya sendiri, saat dikuasai pek mempelajari budaya batur, lakukan asimilasi sahanu terang tiasa numbuhkeun budaya anyar anu memperkaya pengetahuan urang sadaya. Henteu rugal dina ilmu pengetahuan mah. Mangga lajeng. Salajengna kasenian Sunda naon wae anu dipikasaran ku Bapak? Duh. Nu paling ngaraos nyentuh kana manah jeung perasaan mah Bapak teh kataji ku suling. Suling gelikna sora suling luar biasa najina. Luar biasa nyeredetkeun kana manahna. Nu kadua degung. Degung diciptakeun diwujudkeun ku para ahli supi lamun ti urang mah para kasebatna teh wali songo. Antawis hiji jeung nu sanesna upami lelak-lelak dilelak-lelak atanapi diimeutan kalayan tegas moal aya nu kasebat Sunan Bonang nu nyiptakeun alat ieu naon maksudna naon tujuanana upami ditalungtik eta oge maparinkeun hiji atikan anu luar biasa. Anu katilu budaya wayang anu selalu mintonkeun awon sinarang sae dina kalakuan efek pangaruhna naon. Anu kaopat budaya anu hoyong mempertahankan bela diri urang nyebutna aya silatna. Kumaha perlakuan silatna. Anu kaopat rupa-rupaning seni anu sumber-sumberna ti urang mah nu tina awi. Aya angklungna teh, aya calungna teh, aya celempungna teh, lamun ti ditu aya arumbana teh gitu. Kumargi di urang budaya-budaya eta pasti teu tebih tina awi atanapi lamun ceuk bahasa mah naon atunya keur wadahna teh kendang teh kan aya kaina aya kulitna kemudian angklung calung aya awina aya panakolna gitu. Kaseseueuran budaya-budaya anu aya di daerah nu matak narik ka urang kumargi sumber-sumberna aya di dieu tempat. Budaya nu enggal naon sapertos band. Karena eta mah ngudagna karena elektronik gitu. Elektronik tadi nanti tinu sanes gitu. Tapi upami gitar mah gitar solo nu baheula klasik kasebatna gitar-gitar klasik eta mah sami. Da di urang ge kacapi siga kitu. Kan pedah bentukna diamparkeun siga nu di Cina gitu. Tapi dipindahkeun dimodernisasi di kieu da teu salamana hayang aniprak cangkeul kana tonggong pan aya bari tati. Nah sami wae. Ngan benten itu mah pentatonis, ieu mah diatonis. Angklung ge aya angklung pentatonis, aya diatonis. Suling ge sama, suling pentatonis, suling diatonis. Suling dikembangkeun deui jadi klarinet, segala rupi. Padahal mah alat tiup, alat takol, gitu. Alat pukul gitu. Rupi-rupi we. Aya budaya mah salami budaya eta aya di sagigireun urang di lingkungan urang. Terjadi asimilasi antara satu dengan yang lain yang saling memperkaya. Budaya itu semua menghasilkan satu ungkapan perasaan jiwa. Lamun dilalak-lalak ku hidup sok geura. Lamun aya lagu anu loyog anu cocok dengan mana hidup sadaya sampean hidup utek-utekan nyalira. Henteu anu miwarang. Cirining hidup sedang merasakan alunan musik loyog sinarang mana hidup. Sok aya nu kitu. Lagu naon wae. Ih geuleuh dangdut sin. Tapi nah suku bet utek-utekan gitu. Ih geuleuh meni lagu Sunda digitukeun. Nah eta meni-meni bari jeung ngahuleng siga kitu. Asa jauh paninungan cenah seur bahasa sepuh. Jadi budaya apa yang menarik ke Bapak? Sadaya budaya anu sumberna alatna aya di sagigireun urang sadaya karena gampil ngawujudkeunana. Eta sifatna membumi gitu. Mangga. Aya salajengna Teh Moza.
Atarosan terakhir kuliner tradisional Sunda naon anu paling diparesep ku Bapak? Suhur teh. Suhur pisan budaya Sunda dipikaresep ku Bapak. Cek Bapak ge tadi wayang resep Bapak mah. Kacapi suling resep gitu. Eta jeung kana lamun gamelan teh mah gamelan resep. Meni matak ponyo sigana teh tuang lagu degung ngangleung duh meni asa nu katinggalna teh wararaas. Kunaon ku nu tuang sok aya degung gitu. Untuk band anu brang-breng tuang lagi meni wah sok diruas gitu. Tapi upami degung anu ngalageuna anu ngangleung eta tuangna teh meuni aduh henteu rusuh lajeng dinikmati sadaya tuangan teh lamun cek mah digayemna teh aduh lalaunan beri dirasati meuni nikmat ya teh kumargi kabayang degung mah aya sawah aya segala rupi gitu eta babandinganana kunaon dina nu tuang-tuang hajatan henteu siga kitu gitu da anu brang-breng mah matak lieur ku dengerikeun musikna ge keur mah teu cocok bari dahar aduh kumaha ieu teh keur malada deui wah pabeulit mah eta mah tungtungna teh janten Bapak resepna budaya naon budaya-budaya anu seueur ngungkit anu seueur menyentuh kana jiwa dan perasaan urang. Kumargi eta merupakan sadaya budaya ngungkap perasaan manahnya masing-masing. Lamun mah manahna rada seneng kanu gegerdeg sifatna anu resep anu halon-halon. Eta teu tiasa dipaksakeun Bapak mah senengna anu ngangkleung halon dina wadah dina acuk biasana ge senengna kana biru gitu. Lamun ngagambar gambar laut, gambar lamun cek urang mah awan gitu. Henteu gambar anu purum sekaligus. Aduh, berat teh henteu salamina gitu. Seperti itu guys, Teh Moza. Atur nuhun geus ngaluangkan waktu jeung tenaga buat diwawancara. Yang lain ada yang mau enggak? Diulas ku bapaknya, hatur nuhun parantos ngaluangkeun waktos kanggo ieu wawancara. Itu saja cantik kasep sadayana. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Bapak. Oke, sami-sami. Makasih Moza. Izin ya Bapak Lip. Ya, Pak.